rasulina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhar rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak amma ba'du. Para hadirin anu kusim kuring dihormat, dulur-dulur seagama anu dimuliakeun ku Allah. Nganggo basa Sunda we nya Pak. Puja sareng puji urang-urangkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu kalawan rahmat sareng karuniana alhamdulillah simkuring tiasa patepung lapung sareng masyarakat desa sana tah desa eta sholawat miwah salam mugi didugikeun ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos tong ngarobrol deui gandeng. Ieu culang-cileung tirada big aduh. Kakarak saumur aing ceramah sisi balong. Para hadirin, sateu acan simkuring cumarita peryogi dijelaskeun heula itu nu paling ditu katinggalin teu Pak. Mun teu katingali simkuring bade diuk. Katinggal ayeuna. Luh. Kumaha atuh da euy? Bebas. Tah geus kieu we lah. Ngara itu katinggal. Duh aing euy. Para hadirin, sateu acan simkuring cumarita peryogi dijelaskeun heula yen simkuring mah Kang Ibing lain kiai, sanes ulama lain ajengan, sanes ustad. Anu hadir di dieu ge pada terang teu kurang teu leuwih Kang Ibing mah ngan saukur bodor, pelawak, seniman, artis, bintang film. Heukeun bae da nya atuh. Ayeuna sok terjun kana bidang dakwah, kade bisi aya nu nyangka meureun we sok dakwah da baheulana masantren. Masyaallah salah tah. Simkuring mah teu kungsi masantren. Boro-boro tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu, wallahi teu sapoe-poe acan. Jadi ulah kaget lamun engke eusi ceramahna pasti bakal loba salahna. Tah lamun loba salahna tong dicararekan. Anu salah lain Kang Ibing, kajen kumaha ge nu salah mah jelas anu manggil. Nya anu manggil geus nyaho bodor der titah ceramah agama. Lamun ditanyakeun nah atuh maka daek apan dibayar. Tapi sok sanajan bari heureuy simkuring ka dieu boga harapan utamana keur adi-adi para pemuda urang dieu. Harapanna mah teu pira, sugan we bari lalajo, bari ngadengekeun, bari seuri, sugan sing timbul kareteg dina hate anu kieu ye. Eta si Ibing bodor daekeun jeung bisaeun dakwah, piraku aing teu bisa jeung teu kabita. Tah. Saha nu nyaho engke mubalik besar siga Aagim, siga Kiai Haji Zainuddin MZ, insyaallah lahir ti bobos. Teu cukup amin da kudu diajar. Masing amin-aminan ge ai marabok mah moal jadi sia ngabejaan we. Tah ieu keprok berarti sok aya nu mabok ieu.
nyarita hareupeun soang masing-masing. Taya aya nu moal poho saumur ieu. Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singkat ukur ngabahas teh Al-Fatihah eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kajadian tanu moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Praise belong to Allah, the Lord of the creation. Ar-Rahmanir-Rahim, the compassionate, the merciful. Malik Yaumiddin, the King of Judgment Day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship, and to you alone we pray for help. Ihdinas siratal mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ge sametdinya aya profesor bule ceuri. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh di pabaliut di. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka simkuring.